Ngaran asli kuring Rifki. Ngan ari dipanggil mah Iki. Maksud nama supaya babari nyalukan jeung teu kagok dina nyebutna. Kuringna oge geus biasa we dicalukan Iki teh. Geus genah deui kadengena ku kuring. Ari imah kuring di Leuwih Gajah Cimahi. Iki, rek milu moal. Mun rek milu hayu atuh, urang cabut ayeuna. Reka mana kitu? Meni geus sariap kitu geuningan. Telat maneh mah. Pan aya hiburan di Brigip. Jababenna teh anu harade mungkul deui. Wah, nyaan ya teh? Aslina, hayu beung rada beurang keneh. Siap lah, ke daguan heula nya. Urang make jaket heula. Geus teu loba mikir deui, aya pangajak ti babaturan sarupa kitu teh. Kuring milu indit rek ngadon lalajo ka Brigif. Jam 6:30 peuting. Kuring jeung babaturan arindit maksud rek ngadon ka Brigif. Kuring arinditna make motor. Sok sanajan ti Leuwih Gajah mah bisa disebut deket. Jadi ari make motor mah bisa tereh tepi, jeung dia bisa terus ulin memotoran peuting. Teka catur ramena di tempat talajoaneun. Harita acara hiburan geus beres. Nya bubarana teh jam 1 peuting. Kuring jeung babaturan teu langsung balik ka Leuwih Gajah. Tapi ngadon arulin heula ka alun-alun Cimahi. Kuring ngadon narongkrong di alun-alun tepikeun ka jam 3. Malah teu karasa waktu teh ari kuresep ulin mah. Jam 3 kakare kuring sapuk pikeun balik ka imah nu aya di Leuwih Gajah. Balikeun ti alun-alun Cimahi, kuring ngabonceng salah seorang babaturan anu tadi basa indit namah dibonceng ku batur. Ninggang balikna dibonceng ku kuring lantaran imahna deket jeung imah kuring, jadi meh sakalian balik. Motor anu ditumpakan si Dika ujug-ujug parem teu puguh. Kuring oge ngeureunkeun motor. Kajadian kitu teh di tempat anu hara-haraeun jeung paroek deui. Panarangan jalan oge eueuh. Di palebah dinya aya tangkal caringin anu gedena keran. Malah sigana eta tangkal caringin teh geus kolot umurna. Katinggalina eta tangkal caringin teh sakitu gedena jeung daun anu pinuh ampir ngahieuman jajalaneun. Salah saurang batur kuring anu keur dibonceng langsung turun bari terus nyampeurkeun ka si Dika anu motorna pareum. Kuring oge malikeun deui motor ka palebah manehna. Bari terus nanya ka si Dika. Nya kuring nanya ngeunaan motorna anu pareum. Eta motor kunaon ujug-ujug pareum? Tingali heula bisi beak bensin. Teuing, ting kunaon atuh da? Ujug-ujug pareum we motor teh. Bensin mah ayaan. Pan tadi samemeh ini teh diisi heula. Cing cobaan tingali, akina bisi soak.
manehna sosoranganan aya di tempat ieu. Jabat tempatna asa teu matak pikaresepeun. Basa motor dipariksaan teh bensin ayaan. Akina oge teu soak. Tapi motor teu dahikeun hirup. Mimiti kuring ngarasa heran kana eta kejadian. Keur kabeh tonggoy menerkeun motor anu pareum. Kuring rada reuas lantaran aya nu noel kana punut. Mimiti mah aya nu noel kitu teh kuring nyalahkeun ka babaturan. Tapi nu disalahkeun teu rumasa. Apaan sidik keur ngaromean motor? Indit sia, si laing tong aya di dieu. Celik kuring jadi curing hak. Lantaran aya nu ngomong sarupa kitu. Sorana atra kadenge ku kuring. Aya sora anu nitah Indit teh eta tempat. Kuring ngareret ka tukang. Kepala datangna eta sora. Tapi na geuning teh nanaon. Ngan kuring panasaran. Maki jeung hayang ninggali kepala tangkal caringin. Pas pano ninggali ka handapeun tangkal caringin. Kuring ngarasa ruas. Lantaran aya nu keur nangtung di handapeun eta tangkal caringin. Sok sanajan poek, tapi eta nu nangtung di handapeun tangkal caringin katinggali atra ku kuring. Saurang awewe anu keur nangtung. Nu jadi sieun keur kuring. Ningali beungeutna eta awewe teh ruksak. Malah panona oge siga anu coplok sabelah. Katambah deui buukna anu geus katinggali siga injuk. Beuki kuring ngarasa sieuna. Bulu punduk cing puringkak. Soalna geus teu gue panjangkat teh. Yen eta mah lain awewe biasa. Tapina jurig. Kuring oge langsung ngabejaan babaturan anu keur jongjon menerkeun motor. Basa di bejaan kitu teh. Babaturan kuring oge sieun ningali aya jurig di handapeun tangkal caringin teh. Nu jadi anehna, nah geus aya eta jurig awewe di handapeun tangkal caringin. Motor babaturan kuring oge jadi bisa hirup deui. Geus nyaho motor hirup mah lantaran sieun geus teu malire deui ka kuring. Manehna langsung ngagas motor ninggalkeun eta tempat. Tinggal kuring jeung salah seorang babaturan anu dibonceng tadi. Malah harita babaturan geus aya di satukangeun kuring bari leungeunna nyekel kana cangkeng. Sabab sieun dituturkeun ku eta jurig awewe. Motor ku kuring digas, maksud rek ini tuturkeun si Dika anu geus miheulaan kabur. Kajadian aneh deui nu kaalaman ku kuring. Motor digas teh teu daekeun maju. Kalahkah ngagerung siga aya nu metot ti tukang. Ningali kajadian kitu babaturan anu keur dibonceng ningali ka tukang. Barang ngareret ka tukang, manehna ngagorowo ka kuring. Di tukang teh motor keur dicekelan ku makhluk aneh. Kuring oge ngareret ka tukang. Barang mereka tinggali, kuring jadi tambah gemper. Paingan motor teu daekeun maju. Da geuning aya makhluk anu jangkung badag nyekelan motor kuring. Eta makhluk anu jangkung badag bari jeung awakna hideung pinuh ku bulu. Panona bolotot bari jeung beureum semu hurung. Eta makhluk teh calawak. Siga anu nembongkeun huntuna nu rangeteng bari jeung sihung anu sareukeut. Teu antah parah deui. Kuring jeung babaturan kuring la luncat turun tina motor.
Motor ku kuring teu dipalire. Kuring duaan lumpat ngajauhan eta tempat kejadian. Geus teu nolih deui kana motor anu ditinggalkeun. Anu penting bisa jauh teh eta makhluk aneh. Keur kuring duaan da lumpat gitu. Kuring paling liwat di salah seorang jalma anu kaparengan keur lempang. Puguh we manehna reuas ningali kuring anu keur lumpat bari jeung siga anu diudag-udag gu rasa kasieun. Aya naon Jang? Make lompatan sagala. Tulungan abi pak. Aya jurig. Jurig teh jurig naon? Jurig badak pak. Hareupeun tangkal caringin. Motor abi sareng rencangan aya di ditu. Oh, di palebah tangkal caringin eta. Ayo ke bapak diantar, orang nyokot eta motor. Kuring harita kabeneran panggih jeung Ustad anu rek ngahaja ka masjid. Lantaran harita geus leuwih ti jam 3. Kuring balik deui ka deukeut tangkal caringin. Dibaturan ku Pak Ustad anu daekeun nganteur kuring. Satepina ka palebah tangkal caringin. Kasampak motor kuring ngagoler di jalan. Untungna eueuh jalma jahat. Mun seug aya mah geus pasti we motor kuring dipaling dibawa kabur. Pak Ustad geus legok tapak genteng kadek. Pangalamanana geus jero. Samalah satepina ka eta handapeun tangkal caringin. Eta Pak Ustad geger nyeman mapatkeun jampe. Balu karena sanggeus Pak Ustad babacaan. Ujug-ujug aya angin anu ngadius ngumbul ka luhureun tangkal caringin. Sigana wae eta jurig nu aya di dinya bisa disinglar ku Pak Ustad. Geus kitu mah kuring oge ngarasa ngemplong. Sabada nganuhunkeun ka Pak Ustad. Kuring langsung pamit rek ngadon balik ka leuwih gajah. Motor dihirupan sarta terus kuring indit kana motor bari ngabonceng babaturan balik ka imah. Cik mangga